يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Asyura kemudian ngaranna lebaran yatim. Urang boga duit 10 juta ulah diengkekeun buagikeun kabeh ka yatim. Beres. Boga 50 juta buagikeun kabeh ka yatim. Aju urang ngalamun deui. Boga duit boro-boro 50 juta di kayatimkeun. Boga duit 100.000 bae mere yatim mangan 1.000. 1.000 Masya Allah. Boga 1 juta paling jago 100.000. Eta dek ka sorga. Hayang ka sorga ku 100.000. Jelema berjamaah jeung Amrin bin As di Mesir. Kemudian turun berjamaah subuh dina tanggal 10. Kapanggih jeung tukang menta-menta awewe. Cak cenah teh kula jelema susah mangkaning boga yatim. Nyana ruga-ruga emang jeleman susah deh tah. Si lalaki nu berjamaah teh susah. Sekian ke tungguan kula teu boga naon ngan boga baju da samping doang ieu. Tuturkeun ka imah, tuturkeun datang ka imah dibuka nyana make celana pendek doang sakitu. Langsung geunana ge atuh melalui balik lawang, cak baheula mah di balik lawang. Tah, sebab mun kaluar nyana kadele aurat. Jalan langsung teh awewe alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin, didoakeun mudah-mudahan dibere kajembaran ku Gusti Allah sebab kula bisa ngahirupan anak kula nu yatim. Dijual ku kula pake dahar. Geus. Langsung menyana di imah. Peuting sare ngimpi. Barang ngimpi kapanggih jeung jelema anu hese tanding irungna mancung bibirna beureum matana bureuleuh bulu matana benting pipina ngadaun seureum gadona endog sapoto. Ya Allah panu di imah ente mah endog hihijian. Masya Allah di samping gelis teh ya Allah nya gelisnya sengit nu di imah mah jeung kadal hampir akur sengit ya nu di imah mah urang ngadeukeutannya na jur ada lain deui ambeuna boga azam endeu ge jadi henteu. Itulah nyana nyamperkeun deui belu urang. Nah, ieu meuseuh Masya Allah. Haju nyana senyum. Dibere senyum ku urang Karawang bae 1 hektar beak. Eta ku urang Karawang bae hektaran, beak, mobil beak, sawah beak. Geus beak sawah dipindahkeun ka Karawang geus teu boga nanaon tita balik, make kolor doang balik. Eta dibere senyum ku urang Subang, Karawang, bebeakan. Ieu mah Masya Allah gelisnya nanya. Man anti saha anjeun teh ku gelis-gelis deui jeung ku sengit-sengit deui. Cak nyana ana zaujatu kaula teh pamajikan anjeun. Ya Allah. Pamajikan mah kula heuh cek cenah ke nu ngaran saha ana Asyura cek cenah horenganan ngaranna Siti Asyura
Supaya cenah bisa boga pamajikan sakieu gelisna. Ieu teh ya, nu tadi disodakohkeun samping hiji jaka yatim teh ya. Tah ieu kula bentukna. Hudangnya na. Barang hudang teh seungit lom aya keneh di kamar. Seungitna aya keneh nu tadi di kamar kadedeulekeun geulisna. Geulisna kadedeulekeun, senyum kadedeulekeun. Wah, geuina naon ngaranna seungit. Sakamar eta teh sakamar pinuh aya ke langsung aya ngadoa Gusti lamun bener eta pamajikan abdi ulah kaluar dipaehkeun Gusti abdi mah paehkeun bae eta kadedeulekeun rindu jasa abdi mah geus teu hayang deuleu awewe dunia barang geus deuleu eta nu di dunia bangonna teh masyaallah jeung negro masih bagusan negro iku gelis-gelis teuing masyaallah nyana langsung ngadoa diijabah doana kelepek we paeh harita kena senyum paeh lagi senyum rame atuh maot di urusan sanggeusna di urusan malam kahiji malam kadua malam katilu aya lah wali Allah ngadoa hayang nyaho ieu mendadak amat maot hayang nyaho nyana ngadoa ka Allah minta dipangbukakeun hijab waliullah sare ngimpi kapanggih jeung eta lalaki keur aya di pelamunan masyaallah serang pelamunan wong Jawa iku mah arep apa ke pelamunan weh pelaminan ge sedama mengkono pelamunan wong Jawa koek iku tuh aya di pelamin ya Allah ditanya indah-indah ting aya naon iyalah pemajikan kula nu kula selalu rindu minta ka Gusti embung diengkekeun deui diijabah ku Gusti ya Allah sedekah ka emak yatim sedekah ka yatim tanggal 10 keur meujeuhna ditongton ku Gusti Allah ku para malaikat ya Allah ya Rabbi keur ngaji mau ka bitama datang we ka imah neng urang pan boga duit 10 juta urang bikinkeun ka yatim 5 juta yuk nanaon hi ka bita ngadenge tante tadi pengajian lah ngaji mengaji bae ulah sok bebeja ka pamajikan nek sedekah mah sia teh deuk ka sorga diulah ku pamajikan sarua jeung ka sorga aing melalui 5 juta geus bagi 2 bae pamajikan ulah ka sorga jeung aing bae ka neraka sarua jeung kitu hayu sia ye kom kadanan kieu mah neng aya urang boga duit 10 juta aju urang ka yatimkeun kieu 5 juta ye kabeh ka kabeh geus urang mah teu boga naon ge ka dieu tah tungtungna kos kitu teu beres pan bangun heueuh kabeh ka ditu kabeh ngan tungtungna teu geunaheun masyaallah geus sajeun urang mah teu dahar ge puyang ka pamajikan teh teu sairama puyang masyaallah madak nu hese ge neangan pamajikan sakupu teh engkena sairama mentak di bidang pikih tita sakupu ge karyawan ka karyawan guru ka guru santri ka santri petani ka petani sakupu ngeunaheun engkena neng urang bawa duit 10 juta kan heueuh Kak ajun ti ka yatim kan terserah sabar duit pugu kakak nya teh sabaraha 50 lah ulah 50 lah 7 ulah 5 juta 7 juta orang 7 juta ge cukup geus jang kula jang sapira jang dahar 7 jutanya beneran neng bener geus gampang tah mah ka ditu na mah ngeunaheun ganteng kana hate je jembar amat mun aya 2 modal kieu dikawin deui ka sial cakawe teh aing bener ku bener lah ya Allah ya karita ya sairama ngeunaheun sairama urang beuting kemana Kak di tahajud lah milu Kak ngeunaheun kan ngeunaheun emang tadi na ge diajak wae emang kunaon aing sieun ka cai
kan asa-asa rek ngajakna adapun ka ditu nek tahajud nek henteu sia los ayo atuh ka cai tah ka beneran kan sairama ngaranna oh coba orang ka mana kak ih ka cai tahajud lah ya yang gedean kula ya ganjaran aja naon eta ya ka dieu orang geus teu make calana atuh itu ibadah ya ibadah kak atuh kabagi yang tahajud Masya Allah nah ya ieu mah taswa puasa heula kemudian Asyura lebaran yatim mudah-mudahan orang kabehan dibere sehat dibere daek tur ibadah orang khususna puasa tasua jeung Asyura oge jeung sedekah ka yatimna ditarima ku Gusti Allah Subhanahu